warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Peni Aulia di kelas 10 IPS 4. Dinten ayeuna abdi bade ngawawancara Mang Abdi perkawis Covid-19. Tepangkeun nami abdi Idan Hadian didamel di Kementerian Perhubungan. Ayeuna abdi bade tumaros. Dampak Covid kanu pada mang teh kumaha? Kahiji panginten berpengaruh kanu masalah jam kerja itu dikurangan oge ya, dampakna eta kahiji. Nu kaduana berpengaruh besar sebetulnya untuk semua kalangan masyarakat. Nah, upami pendapat emang kanu masih ngalanggar protokol kesehatan kumaha? Kanggo anu ngalanggar protokol kesehatan sebetulnya emang harus ditindak lanjut, dikasih sanksi oge nya, supados Covid ieu segera beres lah. Upami sikap emang kanu pembelajaran jarak jauh atanapi daring kumaha? Kanggo kalangan sekolahnya sebetulnya plus minus. Di satu sisi pembelajaran online ieu aya segi positifna nyaeta dari segi kesehatan lebih terjaga, kirangna panginten eta kurang terkontrol penuh oleh para guru-guru. Manatu hatur nuhun kana waktosna. Cek ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.